poho. Naon cenah? Jangan lupa di like. Terus aja naon deh tah? Komen dan share. Lah ayeuna poho. Naon tah nu kudu wajib? Misalnya tadi subrek, bangki bisa sampai melepuh. Aduh, kebun air badan. Aduh, sialan doangan. Ya, kebun nasi mumun udah dijual, maunya amun udah dijual, aku aing belilah. Bagus-bagus teuing ya kebona. Ieu amun dibeli kok aing mah pasti laku. Yang dibeli Mas. Mana aing ngecek kebon aing lah. Aing jarang ke kamu gua aing teka dieu. Ongkon teka dieu cina ngomong namanya na. Tapi gede bohong baik, gimana? Mendingan ku aing kita budak dia kena ngacak-ngacak kebon lah. Ame kebon si Mumun rusak teh ya, telah aku dijual. Mana ibu budak leutik? Oh, rengan didinya aing manengan ka mana bae. Acak-acak kebon si Mumun ge. Dibere duit mal. Tenang, ku teteh mah dibere. 100.000 ku tiluannya. Oh, ke 100 kan tiluan jelemana 300 atuh. Kak bina-bina amat aing tekor. Tekor mah kasohor. Geus geura acak-acak engke ku aing di duitna diceran. Aing bohong, engke isukan tagi bae ka aing mah aing. Emang imah sia di mana? Di gubuk. Atuh di gubuk mah lain imah aing, imah si Siti. Benernya sia dibayar, nah ku aing diacak-acak ya. Beja engke isukan, penting batu penting. Main akuarium, pointer aku maling. Ulah gandeng sia-sia nu ngacak-ngacak kebonnya nage. Geus main mah bejakeun. Maling kebon. Awas ya ulah gandeng sia aing nyumput. Kebon aing ngacak kebonnya, aing naon heula lah. Kebon aing ngarusakan kesahannya ya kita sia aing aya kentuk masih bocil kelas ya bener aku sia goblok bener sia tuh ajakin tuh masih bocil menang tuh si Pai anu eta mah tuh ayang tuh kan orang sia kenang bae nuduh aing ajakan ribut sia. Aing mah nyumput. Ada aing mah nyumput. Ya aing maling. Bener sia ku aing. Hoi. Aing kencang. Hoi. Aing kencing. Hoi. Ya goblok. Aduh. Oke. Iya nyapain sia maling mentang aing sia tengah aku aing matak sisipa. Tanya anak. Tuh. Woi sia. Enak bae sia nuduh aing gagap. Sia sipa bejakeun lamun anu maling teh eta si Ustad. Aku aing bejakeun ka si Momon si Pais. Momon teh si Pais maling kebon sia. Nu bener sia. Bener. Kenapa bae sen nuduh aing tuh? Disian di kolot maling. Wah, itu maling. Kolot ngetakeun maling mantang aing. Dep aing ketemu yang ngabung-ngabung sia. Aing langsung. Untung lain aing anu maling kolot. Aduh, ieu kebon cenah dijual ku si Mumun. Ka aing. Sabaraha duit meureun, geus mah rusak dira kebonna. Mumun lain teu jadi. Itu tuh lain tuh jelemana anu moto-moto. Tang tenah ku aing.
Woi, sih nak ngajual kebun lain ke aing. Oh. Jual saku aing walaupun bagus ge. Iya emang kebun yang berusaha. Mana ngurus aing. Aing datang-datang kejelas ya. Orang kebun aing sih ngaku-ngaku deh sih. Datang-datang. Aing belum. Si romantisan bae, pasti murni jangan si Sultan aing henteu. Bodoh amat. Bina-bina amat aing bobogohan anjing jalan pendek. Islam minta dijual mah aing enak meuli itu bae tuh jagong. Woi, jagung lain maling. Maling jagong. Sia nu maling apa sia nu boga kebon sih? Boga kebon, Neng mah. Pret. Iya kebon si Mumun itu kebon si Mumun sih ngakuan bae. Iya.